Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu, para bapak, ikhwatu iman, undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih maparin kesempatan ka urang, masih maparin nikmat anu luar biasa, anu mudah-mudahan palawargi sadayana nikmat Allah yang tidak terhitung, tidak terbilang mampu ku urang sadayana disyukuran. Sareng mudah-mudahan palawargi sadayana wujud syukur urang dina berbagai bentuk ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sadaya, hirup urang teh saresna dipaparin pilihan. Hidup itu takhyir, milih Pak. Milih palawargi sadayana hirup leres, hirup salah. Milih hirup palawargi sadayana dina jalan Allah, di luar jalan Allah. Allah maparin ka urang sadayana kamampuan pikeun memilih jeung kamampuan pikeun milih pilihan nu tepat dan benar. Naon urang dipaparin otak, dipaparin akal. Ngan palawargi sadayana setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu akibat tina pilihan. Milih aya akibat, teu milih oge aya akibat. Milih nu leres aya akibat, milih nu salah oge aya akibat. Sapertos palawargi sadayana pamuda ek milih nikah, ek milih ngajomlo. Milih naon palawargi sadayana? Mangga bebas. Gitu. Da ari nikah mah gampang nya Pak. Nu hese mah nikah deui. Palawargi sadayana jadi bebas Pak. Gitu. Lamun milih nikah sesuai sunnah. Teu milih nikah sok cenah riweuh kawin mah kudu ngurus budak batur. Kudu dibiayaan, engke budakna budakan deh. Bekiri silahkan milih teu nikah, tapi milih nikah palawargi sadayana pilihan tepat. Sok sanaos geus nikah teh palawargisna ada konsekuensi, ada hak jeung kawajiban anu sifatna tulul hayat sepanjang hirup. Makana pilihan mah palawargi sadayana milih nu bener, nu nyalametkeun. Nu bener mah pasti nyalametkeun. Sok sanajan dina prosesna ada susah, aya berat. Palawargi sadayana sabab milih nu teu bener ge palawargi sadayana picilakaan dina prosesna ge sarua berat. Cik palawargi sadayana anu kudu sabar teh lain wae ahli ibadah. Tukang doraka ge sabar. Buktina Allah ngajejeleh ahli neraka pama asbarohum alannar.
ari maneh sabar-sabar teuing ngajedog dina neraka. Main di neraka linggih apa? Itu bahasana sabar. Makanya ulah dianggap nu sok sabar teh jalma iman ahli ibadah nu daroraka ge sabar. Makanya isbiru wasobiru, jalma iman kudu sabar, wasobiru pakuat-kuat kasabaran. Jadi nu ka neraka ge sabar, Pak. Makanya sabab dua nana capek, dua nana kudu berkorban, maka teu aya kerjal manu berpikir jeung ngagunakeun akal, palawargisna pilihan hirup teh nu bener pasti nyalametkeun. Gitu. Sok sanajan capek lungse tunduh ripuh heuat berat sabab pinarakaeun oge picilakaeun prasana sarua, prosesna sarua. Sami Bapak Ibu nalika urang sadayana tos Islam. Pak, urang mah Islamna Islam turunan Islam. Pan kunaon orang Islam rata-rata sabab sepuh orang Islam. Teu berlaku kanggo urang palawargisana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisan. Setiap bayi nu lahir dina kaayaan fitrah. Fitrah di dieu teh dua. Hiji fitrah di dieu teh palawargisna bertauhid, nu kadua bersih tina dosa. Ya setiap bayi nu lahir fitrah Pak, suci tina dosa, bertauhid. Pa abawahu eta bayi orok nu kaluar tina rahim indung nu kumaha wae ngan pa abawahu engke bapana nu ngajadikeun eta budak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah keur urang mah teu berlaku. Da sepuh urang mah palawargi sadayana tos muslim tos mukmin. Itu makana urang mah Islam atawa turunan Islam. Nah palawargi gitu. Nalika urang sana lahir teu kaharti kunaon kudu Islam. Kunaon dipiwarang wudu, diajar salat, diajar ngaji. Tapi nalika tos dewasa urang kedah mencari alasan kunaon urang Islam. Eta Pak, kunaon Islam jadi pilihan agama dina kahirupan urang. Sabab lamun tegaduh dasar argumentasi nu kuat kaislaman urang nalika milih moal kuat. Sabab Islam penuh dengan konsekuensi. Kudu berkorban dina Islam. Makana nggak bisa palawargi sadayana. Kukituna kunaon? Cicing di negara mayoritas muslim, masjid di mana, pasantren reai, pamimpin-pamimpin agamana Islam, tapi Islam siga yut aga burayut eueuh tanaga. Sabab loba Islamna nu euslem. Islam kunaon? Sabab teu paham kunaon milih Islam. Hanya sekedar Islam ikutan. Turunan Islam teh diteruskeun nepikeun ka dewasa. Sehingga pilihan Islam teh terasa enggak ada konsekuensi. Itu salah, Pak. Salah. Nalika urang tos Islam ada konsekuensi. Ada palawargi sana hak kewajiban. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palawargi sadaya nguningakeun ausaku urul iman. Ausak gitu. Ikatan iman nu paling kuat. Ikatan iman nu paling kuat. Bahasana ura, Pak. Nah kalimat ura teh ikatan Bapak Ibu digambarkan oge ku Rasulullah nalika Rasul nguningakeun urul Islam. Ikatan Islam teh sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, Bapak Ibu sadayana ditaringgalkeun ku umat Islam. Maksudna urul. Pa awwaluhumma
Fa awwaluhunna ikatan Islam nu pertama ditinggalkeun teh al hukmu hukum. Umat Islam geus teresep di hukuman ku hukum Islam. Jadi karena hukum Islam teh udah antipati. Memang gitu cek Rasulullah. Itu para wargi sadana padahal jelas na Quran wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dolimun fasikun. Tapi justru geus aranti Pak. Para warga sana memang pertama gitu ikatan Islam, ajaran Islam ditinggalkan ku umat Islam teh dina urusan hukum. Para warga sadayana. Tapi engke wa akhiruhunna, nah ikatan Islam urol. Islam nu terakhir ditinggalkan teh as-salat. Makana para wargi lamun jalma geus wani ninggalkeun salat atawa tara salat maka Islamna geus leupas. Ya disebut ku Rasulullah al-farqu bainal mu'min wal kafir. Pemisah jalma mukmin jeung kafir tarkus salat, ninggalkeun salat. Jadi kalau dina main bola salat teh siga penjaga gawang. Lamun lawan sudah bisa melewati striker, gelandang, palawarge sana back, maka naha bola masuk atau henteu tergantung kiper. Maknana lamun jalma geus wani ninggalkeun salat, Bapak Ibu, urusan ibadah nu sejen mah geus ti heula ditinggalkeun. Geus tara puasa, geus tara zakat, geus embung ka haji, naon ka haji jauh-jauh teuing jabana ge lila. Ayeuna mah ka Monas. Aya pagering nu ngusulkeun ka Monas ngabeungharkeun negeri batur. Di urang ge susah kena itu Pak. Lamun jalma geus wani ninggalkeun salat, urusan hukum nu sejenna mah geus ti heula ditinggalkeun. Sabab salat mah jadi garis demarkasi pemisah. Gitu. Jadi garis akhir gitu Islam teh di mana salat. Di mana geus teu salat geus abus karena garis anu sejen. Makanya pemisah jalma mukmin kafir di mana wani ninggalkeun salat. Ai jalma kafir sok salat tara. Lamun jalma mukmin tara salat naon bedana jeung jalma kafir. Ari munding sok salat tara. Berarti nu tara salat eta teh siga munding. Pala wargi sadayana gitu Pak. Jadi uro nah ya autsaku urol iman adalah Islam. Autsaku gitu ikatan keimanan nu paling kuat. Jalma bener imana di mana muwalatulillah wal muadatulillah. Di mana punya wala jeung barok. Di mana al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di mana cinta karena Allah, benci karena ini Pak. Jadi keimanan nu paling bener, nu paling kuat di mana pala wargi sana konsekuensi iman teh loyal ka Allah, pala wargi sana teu loyal ka salian di Allah. Al-baro, cinta karena Allah, benci oge karena Allah. Siga Nabi Ibrahim na surat Mumtahanah ayat 4 inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawah hatta tu'minu billahi wahda. Inna bura'a, kami berlepas diri. Bura'a ayat surat Al-Baro'ah. Non Al-Baro'ah deh At-Taubah. Bara'atum minallah, pelepasan diri ti Allah. Pak surat Al-Baro'ah nganggo bismillah teu nganggo bismillah. Kunaon teu nganggo bismillah? Memang tina Quran we. Leres Pak. Aya nu ngajelaskeun sabab Allah teh keur ngambek. Jadi lamun ngambek ulah make bismillah. Bapak ngambek ka ibu bismillahirrahmanirrahim. Teu beunang. Fa innal ghadaba minas syaiton. Ari ambek mah datangna ti setan.
Ari ambek mah datangna pisetan, maknya ngalakonan pagawean pisetanen dimimitian kubis siga jalma ek korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Palawargi sadayana, ari surat dina Quran ayat sabaraha? Ayat 114. Di Quran teh sabaraha juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 60 cek nu can ngitung ayat Quran. Moal aya sakitu Pak, nepikeun ka orai. Jangan belut buluan. Moal genep moal Pak. Ayat Quran mah cek Ibnu Katsir 6.230 genep ayat. Sok kira hitung Pak, lieur. Tapi aya sakitu Pak. Palawargi sadayana. Nah, Bapak Ibu sadayana, nah, jadi surat Al-Qur'an teh 114 gitu, Pak. Berarti bismillah nage aya 114. Pan surat Baroah teu aya, engke bakal kapendak dina surat An-Naml ayat ka 30 di mana surat nu dikintun ku Nabi Sulaiman karatu Bilqis. Innahu min Sulaiman innahu bismillah. Jadi sok sanajan surat Baroah teh aya bismillah, tetap jumlah bismillah mah aya 114 gitu. Surat nu dikintun ku Nabi Sulaiman karatu Bilqis dimimitian ku bismillah. Makana lamun ngirim surat, ngirim email, ngirim WA ulah dingawitan ku ASLM WRWB, tapi kawitanana ku BRR. Bismillahirrahmanirrahim. Sabab itu Pak, itu ya ngirim surat mah bismillah sanes assalam kayak diperkuat. Nah hadis riwayat Imam Bukhari, surat nu dikintun ku Kangjeng Nabi ka Raja Hiraqla. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdullah wa Rasul ila Hiraqla azimir Rum aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain fa in tawallaika fa inna 'alaika itsmal yarisin. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasul. Gitu. Ya si pengirimna Muhammad bin Abdullah wa Rasul utusan Allah ila Hiraqla azimir Rum, ditujukan ke Heraklius pembesar negara Romawi. Aslim taslam, ente kudu abus Islam, dijamin hirup ente bakal salamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, lamun ente abus Islam Allah bakal mikeun ka ente ganjaran 2 kali lipat. Wa in tawallaita, tapi lamun teu abus Islam fa inna 'alaika itsmal yarisin, maka anjeun bakal nanggung dosa rakyat anjeun. Wah, Pak, lamun pamimpin sae berlipat pahala, tapi lamun dosa rakyat ditanggung. Itu palawargi sadayana. Itu dimulai dengan bismillah. Nah, Pak, widai baroah. Jadi palawargi sana konsekuensi iman itu kudu baroah. Baro, al-baro, berlepas diri. Palawargi sadayana. Jadi Bapak Ibu sadayana, ikatan iman nu paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta nu dipikir cinta ku Allah, benci nu dibencian ku Allah. Makanya palawargi sana lamun jalma iman hiji cinta karena tauhid. Nu kadua pada saat yang sama benci karena syirik. Itu palawargi sadayana. Lamun jalma iman palawargi sadayana cinta karena hidayah. Pada saat yang sama benci pada dolalah. Lamun jalma bener iman cinta karena sunnah, benci karena bid'ah. Lamun jalma bener imana cinta karena amal-amal nu sae, pada saat yang sama benci palawargi sadayana
karena dosa jeung maksiat. Lamun jalma bener iman benci cinta karena iman jeung benci karena kufur, bakal terus Pak kitu palawargi sadayana. Makanya tinggal dina surat Hujurat ayat ke-7, walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakin habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah nunenden ka cinta kana iman, cinta kana iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, jeung iman jadi tajin. Tajin itu hiasan dina dirina. Pak jalma nu bener iman ka Allah, kaimanan teh jadi hiasan. Bu, resep teh ku hiasan. Resep pisan. Wah, resep pisan. Palawargi sadayana na keur jalma iman mah justru iman teh jadi hiasan. Resep teh kana iman, resep teh kana sae, resep teh kana hade. Palawargi sadayana ruang riung teh dinu sae resep palawargi sadayana kitu. Gitu aya pangaosan resep di mana teu datang teh sedih. Palawargi sadayana sumping proposal pembangunan masjid madrasah pesantren, alhamdulillah teu bisa mere teh sedih, Pak. Ka urang pada eueuh datang alhamdulillah. Pan sahabat Nabi palawargi sadayana perang teu tiasa ngiring, nyumbang teu tiasa ceurik, Pak. Palawar sabab iman wazayana, iman jadi tajin nu diantos-antos teh saat ngabuktikeun keimanan. Makana Kangjeng Nabi palawargi, Kangjeng Nabi sok ngobrol kieu ya ka Bilal. Ya Bilal arihna bis shalah. Bilal bungahkeun kaula teh ku salat. Tinggal bahasana bungahkeun. Bungah Pak datang salat teh. Ya mangong adan geus adan deui nya. Berarti iman can jadi tajin. Ya Bilal arihna bis salat wa qad zuilat qurrata aini li bis salah. Allah geus ngajadikeun salat teh jadi qurrata ayun, penyejuk mata. Ya wazayyanahu fi qulubikum. Palawargi sadayana Kangjeng Nabi lamun aya sahabat maca Quran sok cicing ngadangukeun, Pak. Betah palawargi sana wazayyanahu fi qulubikum. Iman jadi tajin. Itu. Jadi lamun jalma bener imana, justru keimanan teh jadi hiasan. Hari-hari yang ada, hari-hari yang penuh dengan kegembiraan, yang penuh dengan optimisme. Sok sanajan gaduh masalah. Gaduh masalah tuh, Pak? Gaduh masalah tuh, Bu? Gaduh, dah katingali wajah-wajah penuh masalah. Palawargi sadayana ngimpi kalau hidup tegaduh masalah, mimpi. Sabab hirup teh ku Allah diturunkeun palawargi sadayana sanes wae disiapkeun zodona rizkina fatina, tapi diturunkeun jeung masalahna. Diturunkan jeung mas alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwa nguji, lamun yuji berarti ada soal, ada masalah. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin nabtali. Kami nyiptakeun manusia tina cai mani nabtali nu pasti diuji. Palawargi sadayana bagja we. Palawargi sana sabab hari-hari palawargi sana kerjalma nu iman mah boro-boro anugerah jadi berkah, musibah wae jadi berkah. Pak, Bu, lamun rupiah jadi nambah rupiah biasa. Leres teu? Gaduh artos jadi modal nambah artos biasa, Pak. Tapi nu hebat mah palawargi sadayana sampah jadi rupiah. Tah, ieu baru mansur, mantap surantap.
Gitu, lamun sampah jadi rupiah, Pak. Lamun anugerah jadi berkah biasa, tapi musibah oge di tangan jalma iman mah jadi berkah. Eta nu membuat na hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala takjub ka jalma iman. Azaban li amril mukmin, kaula mah takjub, ari takjub teh naon? Kagum. Palawarge sadayana kagum teh naon? Reus teh naon? Bahasa ayeuna mah ada istilah baru, Pak. Jadi reus takjub kagum teh bahasa ayeuna mah terhamas-hamas. Terhamas-hamas. Serius, Pak Haji. Nah, terhamas-hamas. Kan lihat, Pak, tawanan tahawanan hamas palawargi sadayana nu dibebaskeun ternyata bukan hanya tertawan fisik, tertawan hatinya. Nepikeun ka haya nu hayang dikawin ku mujahid hamas geus ditawan teh hayang dikawin. Ngaranna terhamas. Oh, Bapak, kirain teh musuh, ternyata iya musuh nu ngajaga harga diri, nggak pernah disentuh, gering diobatan, makanan enak. Cek batu radikul ekstremis ternyata berbalik 180. Idfa billati hiya ahsan, tolak kagorengan ku kahadean, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim, sehingga nu asalna wusuh jadi dulur nu kacida degeutna. Wah, Pak, gampang hese, Pak? Gampang hese? Hese pisan. Hese pisan, Pak. Hese pisan. Moal bisa, Pak, lamun teu iman mah. Lamun teu iman mah moal bisa, Pak. Ngabales goreng ku goreng gampang, ngabales hade ku hade gampang. Nu hese mah ngabales goreng ku hade gitu. Bumina dihancurkeun, nagarana dihancurkeun, keluargana dibunuh, Pak. Tapi ditawan eta keluarga nu ngabunuhna diperlakukan dengan istimewa. Hese teh, Pak. Ta eta terhamas-hamas teh, Pak. Palawargi sana, makanya iya luar biasa. Jadi dakwah, Pak, di mana banyak yang masuk. Jadi ternyata dakwah teh sanes kieu, Pak. Dakwah nu paling hebat mah lisanul hal absah min lisanil maqal. Gitu. Lisanul hal ngabuktikeun hebatna Islam ku kanyataan absahu lebih wow bahasa budak mah. Lebih berpengaruh tibatan lisanul maqal ngobrol kieu, Pak. Gitu. Mun di dieu mah kan kahartos. Leres teh. Di pangawasan mah rata-rata kahartos. Tapi can karaos. Dakwah nu sae mah sanes wae kahartos tapi karaos. Sok sanajan lain tukang kaos. Wah, itu, Pak, gitu. Sampai banyak yang masuk Islam. Bapak Ibu, lamun urang jadi jalan batur kenging hidayah eta teh leuwih alus tibatan dunya jeung eusina. La ahdiyakallahu rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma biha. Urang jadi wasilah perantara batur ngarti kana agama, batur kersa ka masjid, kersa sumping ka pangaosan lebih bagus ketimbang dunia jeung eusina, Pak. Makanya ajakan ke pangaosan, Pak. Ajakan ke pangaosan. Sok jadi bringka ditu ek naon? Sanes wae healing gitu, Pak. Bapak Ibu, tuh, Pak, gitu ya. Jadi eta teh nu disebut awsaku urul iman, Pak. Gitu, walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyana. Menang musibah wae palawargi sadayana di tangan jalma iman mah wa zayyana tenang. Ieu teh jalan kaula bisa sabar. Da moal bisa sabar mun eueuh musibah mah. Leres teu? Iraha bisa sabar lamun teu aya musibah. Gitu, Pak. Makanya bulan Ramadan, bulan saum disebut bulan kasabaran. Pak, pang berat-berat nama sabar nuju ayat tibatan sabar nuju teu aya. Keur kena musibah kakarak sabar, susah ngalarapkeun musibah, sabar lamun teu aya musibah. Makanya Imam Ahmad anjeunna nguningakeun kieu, asarul yaum
poe anu pangabagjakeun kaula cek Imam Ahmad mah di mana balik sholat subuh terus pun bojo ngobrol akang teu gaduh nanaon keur sarapan jeung barang dahar poe ayeuna. Eta teh poe nu paling ngabagjakeun. Urang mah poe nu paling tingali Pak. Polanya jalma nu iman mah. Ek sabar model kumaha, bisa zuhud kumaha, bisa yakin ka Allah lamun sagala aya gampang Pak. Gampang. Tapi imah dibom keluarga maut saya diblokade seperti tidak ada kehidupan, tapi yakin ka Allah tak eta Pak. Makanya aya ungkapan para warga sadayana gitu, limada akhoful pikro wa ana abdul gina, kunaon hirup urang sieun kakir padahal urang teh hamba ti pangeran nu maha kaya. Maknya ngarasa sieun fakir miskin kalaparan padahal mangagem ka Allah beunghar. Korelasi gitu, lamun ngaku Allah maha beunghar ari urang sieun fakir. Pala wargi sadayana. Nah, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, walakin habbaba ilaikumul iman. Makana kajadianan naon barometerna iman. Pala wargi sadayana. Kitu diuji kuno amis syukur jadi sae, diuji kuno pahit sabar, sabar jadi sae. Kan di sisi Allah mah saena Pak. Saena ek umur panjang mangga asal sae, ek umur pondok ge mangga asal sae. Makanya nggak boleh kan kita putus asa pala wargi sadayana nalika urang ngurus umpamana sepuh atanapi jalmi lami diurus teu damang-damang biaya ageng. Cik sok putus asa tara. Saha nu putus asana? Nu ngurus nu diurus. Lu ngurus tuh diurus, anu ngurus Gusti irah atuh dimawatkeun ya. Geus sagala priweuh, oh haram hukumna. La yatamanna ahadukum mautal lidzurrin, cek Nabi enggak boleh seseorang minta mati disababkeun musibah nu tumiba ka manehanana, teu meunang, haram. Wa in kana mutamanniyan, kalaupun mau berharap pal yakul sok ngadoa ka Allah. Naon doana? Allahumma barik lana bima razaqtana. Eta mah doa nu kalaparan. Kana Allahumma barik lana. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffani makanatil wafat khairun li. Gusti panjangkeun yuswana lamun ku panjang yuswa janten sae, pondokkeun yuswana lamun ku pondok yuswa jadi sae. Terlepas Pak diuji kuno amis kuno pahit umur panjang pondok nu penting happy ending ujungna sae. Kan di tangan jalma iman boro-boro nu amis pala wargi sada jadi amis, nu pahit wae jadi nu pahit jadi kasad, nu pahit wae jadi wasayyana lakumul tazin Pak. Tingali aya sahabat ek curhat ka khalifah karena san Umar bin Khattab nu jadi khalifah. Curhat, kunaon curhat, boga pamajikan cerewen. Pan bentennya Pak, istri jeung lalaki mah leres teu? Mun lalaki mah pestol, istri mah geren. Bapak mador sekali, istri mah tah saya tiarap we Pak. Ulah dilawan, lain lawan tiarap we. Ngan lamun geus beres kakarak Bapak ngobrol hatur nuhun mamah nasehatna mudah-mudahan ulah manfaat. Sabab lain mere nasehat eta mangungkapkeun unek ngan dilabelan ku nasehat. Anggap we radio butut. Punten Bu taya radio. Nah, ada Pak, itu Umar bin Khattab itu pernah ada nu curhat ka Umar, sabab boga pamajikan tinggali memahami masalah jalma iman Pak. Gitu.
pas ek curhat ka Umar ternyata di nalawang panto ek abus teh aya istri nuker ngawak-wak katinggal teh ieu lalaki jangkung badak Umar keur dinasehatan ku pamajikanana cicing eta padahal Umar teh nya jangkung badak pala warga sana jalma nu ku musuh lahir batin sieuneun Umar mah. Makanya cak Rasulullah inni la angduru sayatinal insi wal jinni qad parru min Umar. Kaulama nempok pisan setan ti kalangan jin jeung manusia buriak lamun nempok Umar. Ya Allah. Makanya tidak ada ekspansi perluasan wilayah paling lega sampai zaman ayeuna moal aya nandingan iwal tidak masa Khalifah Umar. 20 negara yang sekarang terpecah di masa Umar mah eta teh ngahiji jadi Islam nu pusat kekuasaanna di Madinah Pak. Palestina, Libya, Syria, Mesir, pala warga sana itu di bawah kuasa Umar. Hebat, berwibawa Pak. Tapi ku pamajikanana mah di kantor hebat. Nah ditaros Pak itu pas tepung eta sahabat jeung Umar Khalifah harita teh abdi teh ek silaturahmi ek curhat ieu boga pamajikan cerewet kumaha ya teh tapi pas abdi ek curhat katinggal salira oge keur dicarekan nya ku pamajikan tapi katinggal cicing wae geuning teu ngalawan. Kumaha bahasa Umar tingali Pak jalma nu iman mah memahami masalah. Ih ka pamajikan mah kudu tenang kudu ngelehan. Kunaon hirup urang teh nikmat model kieu sabab aya pamajikan. Dahar tinggal pakaian tinggal make sare tinggal baru imah geus bareres budak diurus keun we ngawak-wak itu mah. Oh, tinggal Pak memahami mas urang mah aya masalah teh keluar bari neangan pakasaban teh healing dahar pamajikan makan sumur dapur kasur bujur budak muter hirup teh didinya makana ngaluarkeun uneg-uneg anggap we kitu tuh Pak lihat jalma iman memahami masalah wa zayyana lakum gitu Allah mentajin iman jadi hiasan ge lama mah bapak ge di masyarakat ge di kantor ge dielu-elu dipuja-puji suntangan sun kana suku nah aku pamajikan ge heulaanan wah teu kitu pamilihna sok ek taat moal atau ek nambahan bapak ya wah teu kitu Pak memahami masalah na tingali wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu bi iman jadi hiasan pada saat yang sama wa karroha ilaikumul kufra lamun bener imana benci kana kakafiran benci pada saat yang sama di samping benci kana kakafiran wal fusuqo kana kapasekan kadurhakaan wal isyan jeung benci kana maksiat para warga sana makana can bener imana lamun jalma bener imana pala warga sadayana ngadukung kakafiran lamun jalma bener imana ngadukung maksiat jeung tempat maksiat mere izin diskotik di sisi kota saeutik teu naon nggak mungkin Pak itu ngadukung perjudian tempat prostitusi nggak mungkin sabab di dinya mah geus aya garis demarkasi. Iya sikap-sikap nu ngagambarkeun keimanan, iya sikap-sikap teu ngagambarkeun keimanan. Gitu. Duanana iman diterima, kakafiran maksiat diterima. Leres salah? Salah. Talbisul haqqo bil batil. Lamun bener campur jeung salah jadi bener jadi salah, Pak. Jadi salah. Gitu ibu masak sayur asem kacak celakan kutai cak-cak. Ai tai cak-cak sagede kumaha, Pak? Leutik. Cik dituang moal. Moal eta teh padahal ieu dina baskom nu ageung, tai cak-cak lain tai munding.
moal kunaon nggak bisa disatukan Pak. Itu palawargi sadayana. Itu Pak. Ngaleut jus kacak celakan ku racun dileueut moal. Ada garis demarkasi Pak, nggak bisa dicampur. Palawargis nah ya ukuran iman Pak. Ukuran keimanan palawargis sadayana. Makana kapungkur hebat Pak. Kunaon urang lamun milih pamimpin kudu anu beragama di samping pinter siga sifat nabi lah. Sifat nabi naon Pak? Sidik, amanah, patonah, tabligh. Paket komplit. Pak Alexis wae ditutup teu kudu demo, make surat pembatalan ti gubernur teu kudu demo mah teu eureun-eureun terus ya. Leres teu kusaha ku Pak Anies. Ieu mah nyontohan. Bapak ek nafsirkeun ka mana we hak Bapak. Kan sim kuring mah mere jalan. Oh, begitu. Palawargi sadayana. Sabab teu mungkin ngahiji tina hate jalma mukmin bener jeung salah moal mungkin Pak. Bager jeung koret moal ngahiji palawargi sadayana siga moal ngahiji musyrik jeung tauhid. Nya bertauhid tapi masih datang ka dukun. Lamun datangna ka dukun beranak teu naon. Itu. Iya mah hese jodoh datang ka dukun anu dukun ge teu payu-payu makanya pas datang teh diperkosa salah alamat gitu usaha teu maju datang ka dukun nu dukun ge imahna erek rugrug cik pake otak ek ngabeungharkeun batur kumaha ngabeungharkeun sorangan wae tuh Pak nggak mungkin bersatu palawargi sadayana. Makana Bapak Ibu sadayana lamun ningal Quran palawargi sadayana nah surat Mujadalah ayat 22 teu mungkin Pak palawargi sadayana urang berkasih sayang jeung jalma nu merangan Allah jeung Rasul. Tingali sifat Kangjeng Nabi na surat Al-Fathu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad teh utusan Allah walladzina ma'ahu jalmi nu sareng-sareng Kangjeng Nabi asyidda berlaku tegas ka jalma kafir tapi ruhama bainahum saling berkasih sayang di antara manehanana palawargi sadayana. Maka cek Allah palawargi sadayana la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir anjeun moal manggihan jalma nu iman ka Allah iman kana poe akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu merangan babarengan bahasa ayeuna mah babarengan teh berkoalisi jeung jalma nu merangan Allah jeung Rasulna sok sanajan eta teh bapak anjeun budak anjeun dulur anjeun moal ieu ngagambarkeun adanya garis demarkasi itu bentuk barok bentuk perlepasan diri bentuk kebencian tina keimanan palawargi sana tidak berkasih sayang jeung jalma kafir nu merangan jalma iman itu merangan berarti naon Pak. Itu makanya lamun ditarik garis lamun bener imana palawargi sadayana mustahil ngadukung Israel mustahil lamun bener imana ayeuna aya cenah Pak Ustaz ge teu bener imana gitu dangke palawargi sana konsekuensi tina iman teh berarti palawargi sana cinta kanu dipika cinta ku Allah Rasul jeung jalma iman. Pada surat Al-Maidah ayat 55 mah innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu yuqimus shalat wa yu'tunaz zakat wa hum rakiun. Saestuna wala anjeun kasatiaan anjeun kacintaan anjeun teh innama pake adatul hasr
Adatul hasr teh namina adat pembatas teu aya makna nu sajen. Gitu. Inna mangan wungkul waliyukum gitu. Nu kudu dianjeun diwalaan, dipika cinta hiji Allah, dua Rasul, nu katilu jalma iman. Nu kumaha jalma imana yuqimuna sholat anu sok sholat. Sabab aya jalma iman tara sholat. Mun ek pemilu kakara. Jadi sholat nate insidentil di kamera. Itu yuqimuna sholat wa yu'tunaz zakat. Lain wae sholat ngaluarkeun zakat. Palawargi sadayana. Gitu. Sholat jeung zakat mah seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Pak, teu mungkin jalma iman ngan sholat wungkul henteu zakat. Itu zakat wungkul henteu sholat. Lamun sok sholat zakat. Itu mapan rukun Islam teh naon? Syahadat, sholat, zakat. Kunaon Pak? Sholat zakat. Ari sholat mah ibadah badaniyah, ari zakat mah ibadah maliyah. Itu. Sholat mah ibadah badan, ari zakat mah ibadah harta. Palawargi sadayana. Penting teh harta. Penting pisan. Robah. Penting pisan. Palawargi sadayana, perang itu Pak terjadi karena ini analisa simpul mah nggak bisa didiskusikan, tapi berdasarkan sejarah. Peperangan di mana we terjadi karena dua alasan Pak dasar. Hiji urusan ideologi, dua urusan ekonomi. Gitu. Bisa ideologi dulu masuk baru ekonomi, bisa ekonomi dulu baru ideologi. Indonesia dijajah urusan ekonomi. Pada saat yang sama penjajah Belanda menyebarkan agama. Makanya kunaon anu melawan penjajah rata-rata umat Islam sabab dianggap Belanda lain wae erek ngeruk ekonomi tapi ngarobah ideologi. Makanya rata-rata santri, para kiai, ulama, pesantren itu Pak dasarnya. Silahkan Bapak Ibu membaca geopolitik di dunia ku dua analisa eta. So, palawargi sadayana. Kenapa Amerika menghancurkan negara-negara Timur Tengah? Karena rata-rata di samping kaya ideologi. Palestina urusan apa Pak? Urusan ideologi jelas. Palawargi sadayana. Ada Masjidil Aqsa gitu palawargi sadayana. Itu. Nah Pak, ini ideologi itu berkait dengan ekonomi. Makanya palawargi sadayana wujud kasatiaan urang ka Allah, ka Rasul, ka jalma iman dibuktikan kalau dalam kasus Palestina palawargi sadayana hiji. Kalau dalam kasus Palestina ngadoakeun dulur urang. Leres teh. Nu kadua palawargisna ngabantu donasi gitu. Nu katilu palawargisna ini yang mestinya permanen Pak ngabaikot produk-produk yang berafiliasi ke Yahudi. Itu. Ada cenah Pak Ustaz aya dalilna saur saha. Palawargi sadayana. Itu satu saat Sumamah itu pengusaha hebat Pak. Dia masuk Islam setelah ditawan ku Nabi. Jadi hebat Pak. Kunon aya nu basa Islam geus ditawan memang gitu. Nabi ditawan itu Sumamah palawargi sana di masjid. Ningali kebiasaan Nabi jeung sahabat geuning halus umat Islam teh tidak seperti yang diberi taka. Palawargi sana masuk Islam, geus masuk Islam loyalna ka Islam ka Nabi luar biasa. Jadi anjeunna teh penyuplai gandrum Pak. Ka mana? Ka Bekah anu harita dikuasai ku musyrikin Quraisy. Cek Sumamah la yasluhu habbatun hintatun minal yamamah. Hei orang Quraisy geus abus Islam, kaula mah moal ngirim gandrum ka anjeun. Hatta yu'dana Rasulullah iwati Rasul mere izin. Ngabaikot teh Pak. Ngabaikot. Itu supaya kekuatan politik musyrikin Quraisy melemah sehingga kekuatan Islam kuat ku cara palawargi sadayana membatasi
jalur ekonomi dina hal ieu makanan pokok iwati menang izin ti Rasulullah. Ini Pak bentuk-bentuk perang asimetris lamun ayeuna. Pada urang maka kara isu boikot teh kuat nalika kasus Israel Palestina. Padahal manehana mah ngaboikot teh ti babah heula nepikeun ka babah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta wala yazalun. Naon yazalun teh teu eureun? Lamun teu eureun-eureun naon? Terus-terusan. Oh, Pak urang maka karak ayeuna. Sampai ada kasus geuning Pak. Kasus naon? Anu urang Yahudi naik taksi apa ya? Kahiji henteu taksi kadua henteu taksi katilu coba geuwat atuh kunaon itu karosongan henteu cenah sampai taksi ke-9 taksi ke-10 naik walah nungguan ke-10 Pak kunaon cenah tadi hiji 2 sampai 8 teh 10 sabab nu 10 mah apal nu bogana urang Yahudi. Jadi urang Yahudi mah mengeluarkan uang yakin anu bogana sarua Yahudi urang mah yang penting enak ukurna eta apa makana sok sanajan loba umat Islam tadi yud aga burayud padahal ekonomi teh disebut naon Pak di Quran surat An-Nisa qiyam teh naon pondasi kahirupan wala tutus subaha amwalakumul ladzi ja'alallahu lahu qiyam poma anjeun ulah mere harta ka budak yatim nu eta harta jadi pondasi kahirupan. Budak yatim mah boro-boro ngurus harta warisan, ngurus diri ge moal bisa. Ulah dibikeun sabab allazi zallahu lahu qiyam, makana jalma nu loba duit jalanna tegak, beda jeung nu loba hutang, Pak. Secara psikologis begitu. Ini berpengaruh. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kayak kadituna pala wargi sadayana ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dukum li ba'din. Jalma iman Al-Maidah ayat 5 haji anu kantos ramai di Jakarta Pak. Awas ulah ngajadikeun urang Yahudi Nasrani pamimpin sabab sawareh ngadukung anu sejen. Wa may yatawalla lamun urang milih manehna jadi pamimpin maka urang kaabus golongan manehanana. Gitu. Pala wargi sana ieu bentuk-bentuk al-wala wal bara Pak. Dina kahirupan. Makana kayak milih partai, Bapak milih presiden itu harus jelas garis demarkasina. Pala wargi sadayana rakyat mah sarua wae nu dipilih bener Pak siga eueuh bedana tapi efeknya bukan hanya dunia akhirat. Bukan hanya dunia akhirat. Pala terlepas menang jeung kalah mah Pak. Tapi tadi konsekuensi iman kudu milih anu dianggap paling mendekati cek agama. Mendekati cek agama Pak. Kan aya cek simkuring mah Pak pilihan itu cek simkuring ieu mah. Itu urutanana ayat 4 Pak cek simkuring mah Pak gitu ulah pedah dulur deket babaturan pala wargi sadayana tapi teu wala kurang wala ka Allah jeung Rasul dipilih salah itu pilihan pertama itu ideologis Pak nggak bisa tidak dalam kondisi bagaimanapun pilihanna ideologis Pak ade ulah dileungitkeun eta itu pala ideologis pilihanana pala wargi sadana mana umpamana koalisi mana partai nu paling ideologis kabeh ge aya kurang da urang ge teu sampurna nu sampurna mangan rokok ada kabeh ge sarua henteu Pak memang kabeh sarua tapi pasti aya bedana salah pala pilihan utama itu ideologis lihat Rasul pala wargi sadayana waktu Rasul Bapak Ibu sadayana yarjupu puadahu tergoncang galau bahasa ieu nama. Pan Rasul teh rengse kenging wahyu di Gua Hiro ditangkap ku malaikat teh ini kejadian nu belum pernah terbayangkan terjadi uih ka istrina Siti Khadijah yarjupu puadahu tergoncang hatinya. Gitu akang aya naon zammiluni nyai simutan akang pazammiluha maka Kangjeng Nabi disibutan ku Siti
Khadijah. Inni khasyitu ala nafsi, cek Kanjeng Nabi kaula sieun bakal aya peristiwa anu terjadi goreng ka diri kaula. Kunaon? Dicarioskeun kejadian di gua Hira. Tingali Pak, istri ibu, istri nu hade mah lamun salaki keur ngebrok teh lain dipupuas. Tah, teu jaga-jaga teuing salah ka pamajikan mah. Meniraos. Salah ka pamajikan teu jaga-jaga. Henteu Siti Khadijah manalika Nabi gebrok langsung wallahi langsung Pak dimotivasi. Gitu, la yuhzikallahu abada. Allah moal ngahinakeun anjeun salawasna. Innaka latasilur rahimah. Sifat anjeun mah wahai Muhammad sok nyambungkeun silaturahmi. Wa taqrid dhaifa sok ngahormat tamu. Wa tu'in terus sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Terakhir moal hina wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Ini kunci Pak. Wa tu'inu anjeun mah sok bergabung ngahiji jeung jalma nu negakeun bebeneran. Itu kunci Pak. Makanya milih pamimpin oge, milih partai silahkan anu ngadukung nawaibil haq. Ulah pedah aya keluarga aya babaturan didukung habis-habisan. Mana palawargisna ukuran ideologisna. Sokomo lamun tinggal ayat Quran mah jelas Pak. Di antara kehanjakalan ahli neraka sabab salah milih Pak mimpi. Baru kesanahnya nanti mungkin historis. Baru kesanahnya palawargi sana ada transaksional baru pimenangan. Tapi nomor hiji mah lain pimenangan. Nomor hiji mah wah nggak bisa Pak. Lamun ukuran ideologis nggak ada palawargi sadayana ukuran iman berarti teu dipake. Iya Pak. Itu palawargi sana nusok ngaji mah eta. Jangan dihilangkan itunya. Bapak Ibu sana sabab ieu mah palawargi sana garis demarkasi tina awthaku urul iman. Nah Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, punten. Pak ari ibadah urang sok aya nikmatna aya henteu na? Nikmat terus atau henteu terus? Hah? Aya campur, aya nikmatna, aya henteuna. Ah, Bapak Ibu, kieu ai tuang nah salawasna nikmat teu? Teu, gitu. Sok aya tuang tapi henteu nikmat. Padahal mah tuangna di rumah makan restoran mahal. Leres teu? Ah, teu geunah geuning. Kumaha? Ari kulem aya tibrana aya henteuna. Hah? Aya tibrana tapi oge aya henteuna. Sare tibrama di pengajian jeung Jumatan Pak. Tamat tibra. Aya jalma palawargi sana sare teu tibra-tibra. Ti jam 8, jam 12 ge nyileuk. Padahal di rumah nu standar hotel bintang 7. Nah, haai nyaran dek palawargi sana kana tihang di masjid pelor. Ada gitunya ya Pak ya. Nah, sami Pak, siga barang tuang, siga Bapak Ibu kulem. Palawargi sadayana iman oge terkadang ada terasa nikmat henteu. Nah, lamun urang kantos ngaraoskeun salat mah osok, tapi salate ngalamot. Naon ngalamot emang? Salat mah salat, tapi palawargi sana asa ngalamot teh asa ngagugurkeun kewajiban gitu Pak. Itu kan. Pan lamun jalma bener salat mah Pak, dina encan salatna diantosan siga Kangjeng Nabi tidak tadi. Wa zayyana lahumul iman jadi hiasan sehingga salatnya ditunggu-tunggu. Itu sabab diantosan pas salat oge alim papisah jeung salat. Sabab lamun nikmat pasti betah Pak. Ieu mah pas datang waktu nage hoream geus adan deui. Pas waktu salat nage asal ngagugurkeun ka wajibah. Gitu makana salatnya nggak ada aftar, nggak ada bekas, nggak ada pengaruh. Kunaon nggak ada pengaruh? Sabab salat tidak nikmat. Siga barang dahar nu teu nikmat. Seueur Pak, dahar mah osok tapi teu nikmat teu jadi daging. Leres teu jadi
daging. Nu hebat mah Pak, aya jalma susah tapi ngabadagan. Gitu. Hirup teh ngobrol ente mah susah wae tapi awak ngagendutan, hebat. Naon sabab? Sabab susah wae jadi daging sih. Susah wae jadi iya mah dahal teh kunaon Pak? Nah, aya Pak sapertos jalma iman. Kunaon nalika ibadah gitu Pak, karena dasarna iman ibadah teh teu nikmat, ternyata al wala wal barona teu aya, hubbu pillah wal bugdu pillah na teu aya. Itu para warga sana, makanya Kangjeng Nabi na hadis Bukhari nguningakeun talasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tilu perkara, lamun tilu perkara ieu aya wajada halawatal iman, maka manehanana bakal menang amisna iman. Naon? Amisna. Cik rasa teh naon wae? Hasem, pahit, asin, terus lada, gula jeung amisna siga uyah jeung asina batrawali jeung tai ucing jeung apa di mana? Nah, kalau hari sadayana, jadi tina rasa-rasa nu aya itu rasa mana nu paling dipikaresep? Anu amis Pak, makanya nu amis mah sabab dipikaresep, sabab hobi, biasana nu amis mah berlebihan gitu. Jadilah kencing. Oh, ibu ke rumah sakit sering pisan gaduh panyawaton kencing hasem. Asa can aya kencing pahit teh aya. Kencing mah manis kunaon? Kunu amis mah resep beta, sabab kitu berlebihan. Di dunia mana naon oge lamun berlebihan salah Pak. Boro-boro dina barang dahar, dina diajar, dina ibadah berlebihan masalah. Wa qaddarahu taqdiro, aya ukuranana. Contoh nu berlebihan ibadah nu ditegar ku Nabi. Geuning aya sahabat sumping ka bumi Kangjeng Nabi karesan nu aya istri-istri Nabi. Yas'aluna an ibadatihi, naroskeun kumaha ibadah Kangjeng Nabi nuju di bumi. Nu pangapalna kana tabeat salaki saha? Istri. Itu palawargi sadayana naroskeun dijawab ku Siti Aisyah. Wah, pas dijawab teh langsung komen eta sahabat, aina nahnu min Rasulillah. Ibadah urang mah eueuh satai kukuna, eueuh satai kukuna dibanding ibadah Rasul. Ngan sahabat mah Pak, lamun palawargi cenah kitu teh henteu jadi ngedrop. Urang masuk jadi argumentasi. Oh, atuh Rasul eta mah. Sahabat. Itu sahabat atuh paing. Urang masuk ngabela dirina kitu Pak. Itu, sahabat ieu mah henteu nalika katinggalan ku Rasulullah, manehna berpikir kumaha bisa mengejar, mendekati. Maka cek saurang abdi malamun ti peuting ek sare sapeuting jeput moal sare-sare erek salat. Cek saurang deui abdi malamun ti beurang erek puasa moal buka. Nu katilu abdi mah moal kawin. Itu kawin mariweuh kudu ngurus budak batur ke budakna budakan deui begiri weuh. Jadi kan loba jalma teu bisa ibadah gara-gara loba ibu kunaon teu ngaos repot loba budak mah tuh nyalahkeun budak padahal produksi saha sigana lamun teu boga budak mah ka pangajian ka mana-mana teh sigana gampang. Tanyakeun nu teu boga budak kunaon tara ngaji sarua riweuh. Cek nu loba budak riweuh ku budak, cek nu teu boga budak riweuh teu boga budak, sagala ku sorangan tuh Pak. Makana Pak ek ibadah mah kudu nyempet. Nah, lamun sibuk manu boga budak teu boga budak ge sibuk. Sok siga ka WC pan nyempetkeun mah bolak-balik. Di perjalanan ge eureun tah kana ibadah teh dibikin jadwal gitu.
ka masjid teh dijadwalkeun, teu dijadwalkeun masih sibuk saumur-umur. Nah, palawargi sadayana sumping Rasulullah dinyatakeun ku Siti Aisyah komitmen 3 sahabat ka Rasulullah, kumaha Rasul ngambek Pak. Hei sahabat, ente anu ngobrol kitu jeung kieu leres Rasul. Ya perhatikeun, wallahi inni atqakum wa akhsyakum billahi ana. Teu aya jalma pangsieuna ku Allah, teu aya jalma pang takwana di alam dunia iwal ti kaula. Ti peuting ge kaula osok salat tapi teu sapeting jeput aya sarena. Ti beurang kaula saum tapi oge aya bukana wa atazawwajun nisa. Jeung kaula ge kawin bahkan pamajikan kaula mah loba. Kaituna paman rogibaan sunnati nu benci kana sunnah kaula palaisa minni lain ka abus umat. Tingali Pak. Ibadah wae aya ukurana. Palawargi senang teu bisa sakahayang. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu sadar dina barang tuang oge berlebihan mah jadi penyakit. Dina ibadah oge Pak, lamun ibadah pangrajina saha Pak? Turutan Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra. Beribadah siga ibadah Nabi Daud sebagai wujud syukur anu engke diteraskeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makana saum nu paling rajin disebut saum naon? Sadinten saum, sadinten henteu. Salat nu paling rajin disebut salat Daud, sapoe salat sapoe henteu. Sanes kitu standar salat. Sanes standarna siga saum. Nabi Daud mah gugah jam 12, salat peuting beres salat tahajud teh jam 3:30 Pak. 3 jam. 3 jam satengah. Aya teu Pak? Jalma kieu. Aya eta Nabi Daud. Jeung Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tuh Bapak Ibu. Makana naon anu tiasa palawargi sadayana ngagambarkeun amisna iman genah betah hirup dina ibadah, heuat berat dina maksiat. Jadi ibadah teh nikmat nepikeun ka deudeu. Iya, ternyata ukuranana al-wala wal baro, al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Nu kahiji palawargi sana kan 3 Pak. Ayeuna mah usum 3 Pak. Usum tilu palawargi sana gitu. Hiji 2 3. Palawargi kan sama meh 2 jeung 3. Nah, itu Pak. Hiji heula. Bapak Ibu sadayana nomor hiji ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Rasul leuwih ditiheulakeun tibatan nu sanes. Lamun urang can ngajadikeun Allah Rasul prioritas dina hirup moal nikmat ibadah. Makana ngong adan eureun sagala kagiatan salat teu aya panggilan anu pangsae-saena ku urang ditedunan iwal ti panggilan Allah. Allah manggil sabaraha kali dina hirup 3. Nu kahiji panggilan salat, nu kadua panggilan haji. Wa adzin fin nasi bil haji. Haji oge disebut adzan, umumkeun manusia pikeun haji. Hati-hati panggilan salat teh ditudunan, panggilan haji henteu. Panggilan nu katilu pasti ditudunan panggilan kematian. Oh, bahaya Pak. Itu lamun embung salat, embung haji, hati-hati panggilan 3 mah daek teu daek pasti daek. Allah Rasul langkung ditiheulakeun. Geuning aya sahabat palawargi sadayana istri geulis kacida ti keluarga terpandang dilamar ku lalaki koceak meunang nu pecak. Nah, ditarima Bang. Itu cek mana teh nyai siga eueuh deui bisa lakieun atuh aduh. Ieu teh panu karasep ge loba nu ngalamar ditolak. Nah anu kieu ditarima. Sabab ieu mah rekomendasi ti Rasul. Wah. Sabab si nyai macakeun ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Teu layak jalma nu ngaku mukmin lalaki awewe lamun Allah geus mutuskeun neangan pilihan di luar kaputusan Allah jeung Rasul. Cik kaputri ibu aya nu ngalamar gitu. Jalma soleh ngan teu boga imah bajuna compang-camping, teu make sendal ti handap rorombeheun. Gitu. Tapi soleh can boga gawe ditarima moal. Eta apa?
Dina praktek nama etapa konsekuensi iman teh na praktek nama. Padahal cekang si Nabi idza ataku mantar dauna dinahu wa hulukahu fasawwasu. Lamun aya nu ngalamar ka putri bapak ibu, jalma nu geus jelas agama, soleh sok sanajan can boga gawe, fazawwajuhu tarima kawinkeun. Waduh, ek di paraban naon budak urang, di paraban angin atuh siga teu ngeret. Illa taf'alu, lamun ditolak orang soleh hati-hati, darahna beracun. Orang soleh madarana beracun. Takut fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Terjadi fitnah dina keluarga orang jeung karuksakan. Par bidati din taribati ada kata eta Pak. Jadi kunaon teu nikmat ibadah sabab can miheulakeun Allah jeung eta dina sagala perkara. Nu kadua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mika cinta jalma teh kacintaana dasarna karena Allah. Milih teh dasarna karena Allah, bergabung teh karena Allah. Moal nikmat ibadah lamun sagala dirawun nu bener nu salah moal Pak. Kepala warga sana nu terakhir wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Urang sieun alim digebruskeun kana neraka buktikeun sifat kitu teh ku ngajauhan dosa. Siksa nu kersa digebruskeun kana neraka. Tah siga kitu urang ngajauhan dosa. Sabab dosa teh pinara lamun komitmen ieu nu tilu aya Pak eta nu matak ibadah teh jadi nikmat wa zayyana lahum fi qulubihim iman jadi tajid. Bapak Ibu, sakitu tiasa kapihatur. Aku lu qouli hada ya pertanyaan. Ustaz, tadi masalah Yahudi dalam Al-Quran Al-Baqarah 122 dilebihkan dari bangsa-bangsa yang lain wa'ani wadutuhu alamin, sehingga sekarang politik ekonomi dikuasai semuanya oleh Yahudi. Sampai di Indomaret juga 27 produk aplikasi Yahudi tidak boleh dibeli oleh MUI sana. Bingung Ustaz, apa ini Yahudi ini untuk sementara dilebihkan harus sampai hari kiamat? Mohon penjelasan. Bapak Ibu, Yahudi teh lamun ningal dina sejarah eta teh turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub turunan Nabi ya sasakalana teh Nabi Ibrahim. Ibrahim teh gaduh 2 istri Pak. Nabi Ibrahim lain urang Pak. Nu kahiji Nabi Ibrahim putrana istrina saha nu kahiji Siti Sarah. Ti Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Tinggalina surat Hijr. Nalika Nabi Ishak lahir, maka Quran nyebut palawargi sana pabassarnahu bigulamin alim. Kami mereka bergembira lahirna budak nu pinter. Nabi Ishak disebut pinter, cerdas. Pinter Pak. Padahal tarang nginum tolak angin. Bigulamin alim, budak anu pinter. Tapi nalika Nabi Ismail lahir, ti Siti Hajar, maka Quran nyebut pabassarnahu bigulamin halim. Ieu mah alim, ieu mah halim. Kami mereka bergembira lahirna budak halim anu sabar. Nabi Ismail mah disebut budak anu sabar. Turunan ke-30 dari Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar teu Pak? Sabar pisan. Dibaledogan ku urang Taif sampai berdarah-darah, merangkap turun malaikat penjaga gunung ek dikumahakeun orang Taif Muhammad lamun kanjeun satuju ku kaula diurug urang Taif ku 2 gunung nu baradag. Cekang jeung Nabi ulah Allahumma hdi qaumi fa innahum la lamun Pak lamun urang dikitukeun datang nu ngabantuan kumaha? Langkung ti kitu ge mangga. Tuh beda kasabaranana. Sabab naon? Lahir ti turunan Nabi Ismail bigulamin halim. Tapi ti istri tadi Siti Sarah mah lahir Nabi Ishak bigulamin alim. Ke Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Nomor 11 budak nu pangganteng nasa alam dunia sampai ayeuna saha? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mah ganteng nate 88% Pak. Nah 1% orang dibagi-bagi. Makanya lamun ganteng ulah pede deui 1%. Nah nomor 12 karena Ibrahim, nomor 4 ngarana Yahuda.
Jadi kunaon Yahuda pinter sabab turunan Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Nabi Ishak eta teh aki ti Yahuda. Hati-hati Pak, kunaon dina milih pasangan hirup salah satunya harus berdasarkan gen. Pak innal irqodasas nasab, sabab darah teh berpengaruh. Ieu teh budak ngalah kasahnya. Asa ka emakna henteu ka bapakna henteu da emak bapana mah balageur, tapi budak teh merege hese ya teh. Koret merecet. Oh, ngalah ka akina, ba heula akina ge. Gitu Pak. Jadi kunaon Nabi Yakub pinter sabab bigulamin alim, disebut bigulamin makanya turunanana wapadolnahum alal alamin. Memang sampai kiamat Pak, sampai kiamat. Cuman Yahudi mah pinter tambah hate goreng jadi licik. Itu pinter tambah hate goreng jadi licik Pak. Mending keneh nu bodo soleh nu pinter nakal. Mending kene nu pinter soleh. Itu maksudnya. Tapi yang mana pinter tapi nakal. Itu Yahudi. Palawargi sana sampai kiamat pinter tambah hate goreng. Itu kunaon makanya orang nyuhunkeun ka Allah teu kaabus golongan Yahudi ghairil maghdubi alaihim. Kunaon Yahudi di magdub dibenci. Magdub teh dibenci kunaon? Standar nu dibenci mah dua. Palawargi sana apal tapi ngalanggar. Apal tapi ngalanggar. Lamun ngalanggar teu apal teu nanaon Pak. Tapi ieu mah apal kana aturan tapi ngalanggar aturan. Terus sebut kaburo maktan indallah ang taqulu ma la taf'alu. Palawargi sana kunaon Yahudi kapungkur ada di lembah Purot di Mekah. Di Madinah sabab lungguan Nabi terakhir ceng kitabna turun di dia gitu. Apal naka Nabi Muhammad siga urang apal ka budak urang ya'rifunahu kama ya'rifuna abna gitu. Apal ka Nabi Muhammad siga urang apal ka budak cik Pak ka budak hiji-hijina apal leres teu. Bahkan ibu nalika ngandung kena ke inget tanu ka hiji mah ngandung teh aduh eta nyiramna hayang cilok jam 12 peuting. Nu kadua mata nu nyiram teh bapana hayang kurupuk makana bapana ka mamana mawa blek. Itu apa pasti gak gitu. Yahudi apal ka Nabi Muhammad siga urang apal pisan ka budak urang. Tapi nalika Kangjeng Nabi diutus kaparu bihi kafir ka Nabi Muhammad ongkoh ditungguan tapi datang ditolak teu para regeh ieu teh. Kunaon hasada min indi anfusihim hasud keluar tina dirina sugan teh nabi terakhir teh tibani Israel terjana tibani lain budak urang budak batur bukan putra daerah bahasa sekarang Pak. Tuh pika sebelen teh Pak. Pika sebelen pinter tambah hate goreng jadi we licong licik. Itu makanya palawargi sadayana itu dan Quran nyebut walaya zalun mereka terusan walang tardo henteu ridho angkal yahudu walana hatta tatabi'a mana kana ridho lamun urang nuturkeun ka hayang manehanana. Makanya kalau nggak bisa dirangkul teorinya dipukul. Hamas itu kenapa dibombardir karena nggak bisa dirangkul. Beda jeung presidena itu dipukul. Kalau nggak bisa dirangkul ya dipukul. Makanya tinggal Pak oke surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Palawargi sadar hati-hati teu meunang condong kana kahayang manehanana sok sanajan ngan saeutik condong ka saeutik. Idzal la'adzakna di'fal hayat wa di'fal mamat tsumma la tajidulaka alaina wakila. Hati-hati lamun urang condong ka manehanana ngadukung manehana sok sanajan ku ucapan saeutik maka engke Allah bakal nurkeun siksa dunia jeung siksa di akhirat. Jeung anjeun moal meunang pituluh. Pak ini harus ada garis demarkasi. Da manehana ge merangan urang terus-terusan kan urang mah perang teh fisik bukan perang asimetris, perang budaya, perang pikiran. Tingali Pak, lamun abus ka kedai-kedai manehanana kan aya bangga. Abus ka tukang goreng hayam mah biasa we, goreng hayam. Meuli teo tutug orai biasa we, Pak.
Tapi abus kakedayana mah eta berarti itu sudah masuk virus-virus manehanana. Pala wargi sadayana justru Islam walakin habbaba ilaikumul wazayyana, justru jeung jalma iman. Bahkan pala wargi sebagai wujud al-wala wal bara teu meunang urang takjub aya nu nyebut urang takjub ku kamegahan dunia jalma kafir teu meunang. Itu nggak boleh, Pak. Gitu. Ya, makanya di surat Muhammad bahasanya wala tahinu wa tad'u ila salmi, awas ulah ngarasa hina jeung menta damai wa antumul a'launa, umat Islam dengan derajat tertinggi, wallahu ma'akum, Allah bareng jeung anjeun. Iya pala wargi sadayana. Makanya kenapa Pak terus gitu? Wios Pak, data di Pak ka surga mah mahal. Simple, sabab memang jalan ke surga mah tidak mudah. Dina 17 Agustus hayang main rambutan menang hadiah oge bah hese. Hulu nepikeun ka ditinjakan sabar. Komo hayang abus ka surga nu nikmatna 88. Bapak Ibu, terakhir punten ada pengumuman yang pertama panginten aya kalender mangala. Bapak Ibu eta mah ngan bilih bade ngabantos mah ayeuna teh nuju kubah masjid Pak sareng atap pilih di Masjid Al Amin nu kadua dinten Jumat Payun aya pangaosan Ustaz Am Amiruddin Pak karsan di dieu kemisna nya Pak nya subuhna di pasantren gitu, itu dalam rangka sapari dakwah percikan iman gitu kanggo simkuring sapara kanca pasantren Ustaz Am teh keluarga besar sabab apana Pak Iri Nurdin kapungkur salah satu pendiri pasantren. Di samping pun Bapak, di samping mertua mantan rektor Unsil Profesor Dr. Rudi gitu. Itu 4 sekawan Pak di pasantren kalebet apana Ustaz makanya nyambungkeun silaturahmina pala wargi pilih Bapak Ibu bade ngerasakeun subuhna kedah di ditu. Insyaallah Pak dah subuh panginten pala wargi sadayana dugi ka tabu genep Pak, dugi ka tabu genep. Panginten eta sekedar informasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana tingalikeun kaimanan urang ku jelasna sikap dina hirup sabab ikatan iman numpang kuat-kuatna. Qul qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.